Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso lansia ka emak emun di Lumbung desa non? Desa Lumbung, kampung Sukawening. Ka emak emun anu tos tiasa ningal tos papah nage tos penyakit non? Pengepuran tulang. Mugia nuhun oge ka para donasi anu tos marasihan santunan ka grup FB Ngacaprak Sunda. Mudah-mudahan amalan anjeun sing jadi amalan kesayan. Amin amin ya rabbal alamin. Nuhun oge panginten moalami di dieu masih kene seueur bujengeunnya mah nya. Aya nu ngareres sawios mah ieu aya sakedik sembako kanggo emak teh kenging ditingali barangna nya, mudah-mudahan berkah kanggo emak kitunya anu ngarawat emak sing damang sehat sing daramang sing amin. Aya saalit rezeki kanggo emak teh kenging ditingali nominalna nya, mudah-mudahan anu masihan donasi arageung rezekina deui nya doakeun ku emak nya. Amin. Sing arageung milikna amin. Ngarereskeun sadayana teh aya nu diliji-liji. Amin. Mohon ieu mah mangga kanggo emak sakedik sembakonya sareng rezeki kanggo emak gitu teh kenging ditingali barangna teh kenging ditingali nominalna nya emak nya. Iya tikatar saurnana teh katitipannya saur hatur pisan. Mugia anu dikatar Aisyah sing sehat wae di dituna, sing lancar wae segala urusanna. Wios da ieu teh kedah nama aya Pak RT na sanes bade tos aya atos Pak RT na nuju damel nembe tos ka dieu tos Kota isi lurah. Ya, di komunitas abi di grup Facebook Ngacaprak Sunda ieu teh pedah nuju bakso lansia. Lansia kabi Taku. sanesnya nyawana abi teh teu sanes olahraga yen teu nanti aparat desa sanes naon aya perhatian gitu nya. Atuh nuhun ka sadayana atas ieu. tapi kan RT geuningan rak. Aya entos Pak RT nembe entos ka dieu tos izin. Ulah kira-kira ngahapunten nya ieu mah da sanes nyanyawanan sanes program beda ieu mah program lansia kan ieu nanti dietakeun gitu. Tah peda ieu aya di grup admin grup di Facebook ieu. Abah di abi ge aya cenah saurna kitu. Palurah lebet nah eta palurah nah usi ere palurah lebet da ieu mah tuh dulur abi kenal ka abi teh insuna ipoh ieu mah Alhamdulillah hatur nuhun ka para sahabat ngasun tos kersa niat ibadah ngiring maksos tuh itu teh dalain indungna jeung anakna tapi siga indungna jeung anakna Numpang badagna sih.